Kemanapun ku melangkah, dimanapun ku berada, semua orang pasti suka. Hai bos, kumaha jalager? Non, mana pegawai kantor? Iya bos, pegawai kantor mah Geveli. Pokoknya mana make iya, karapihan teh naik 2 kali lipat. Pokoknya mah auto naik jabatan pokoknya mah. Ngeus cong loba lila, buru check out ke di bawah lah. Heh. Ngeus aing dikasih copet lah. Gimana cep? Iya guys, melonggon sepatu yang ke pegawai kantor. Oh, anjing ada gitu cika nempo. Tempo, adek. Wah, anjing Nah, palingan jalan dia kita. peli yuk. Geveli dong. Palingan harade kieu atuh. Nice. Kumaha mun urang hayang yuk? Gampang. Tinggal kiri bawah. Oh, siap. Hayang. Keur nginum naon mana eta? Biasa nu tiis tengah poe kieu mah. Ya ongko kamari ka aing ngomong nyeri huntu cenah anjing. Geus cager urang kamari ka dokter. Oh, syukur ya geus cager mah. Oh, ngan pika sebeleun anjing dokterna. Kejabelan kumaha maneh? Oh, ngadon ngomong kieu, Bapak gigi Bapak ngilu. Terus jawabannya kumaha? Nya ngilu, cak aing teh aing teh pariksa naon datang ka dieu atuh. Goblok. Goblok teh. Meureun pamikirna bener bener si anjing teh. Ieu opet kasep dangukeun ku sia. Ngilu teh hartina teh linu kasep. Mak, Si anjing. Ngilu teh linu goblok. Sia teh